Cangcang kena lah ya. Obat lah ya. Dia. Cangcang kena lah kau ya. Aduh. Enggak sedihnya aja dong. Lontar, pencir. Aing kuntu nyeri, teh. Nang teh, itu heula. Aduh, aing minum obat heula ya. Dia, diuk. Ini apa ya? Minum obat heula ya. Minum obat heula. Bintang 8. Uyar 17. Biar enggak senut-senudan karena huntu. Ieu koyona ieu dinempelkeun supaya napok na pipi endah haneut. Bos, ini bola. Makal segala. Bruh. Pahit. Lebih pahit dari nyeri huntu. Pakai dibebung ya. Dikoyoan deui. Aduh, mantap ya mah ya. Tinggalan naon dibawa obat. Ayo. Yuk, keur nyeri huntu mah ya. Ih, nu mana kitu? Ih, aduh ayo. Lah mana ya? Ih, panggati dia. Ih, mana nempel ke bingung ya. Dia gitu. Bukan mahanet penilin. Panas. Aduh, kena mata digebleg. Beginilah rasanya nyeri huntu. Pikiran teu tenang. Bege ngacaprak. Ngacaprak. Lain ngaprak. Aduh, aing. Atuh hoom be. Sakebo. Batin. Aing ini mulai pahit, sungut. Mantap. Geus kieu mah tasugan cager, diobatan geus, dikoyoan geus ku aing nya. Sugan be cager kieu tenang mah be lah. Tinggal mikiran dia bae ya. Untuk ku aing geus diubaran ya. Aduh. Arek aing mau kemana yuk? Tadi mundar mandir. Jelas sih medang lagi ya. Ngerti suku baik. Kemana tah? Bener gawe tah. Tadi cocok bos. Benernya. Hari di tengahnya leduk. Urut wih, kerok ta urut. Ngecor ya. Waduh, bener budak. Tak gaji buta. Beneran tuh asik keceret. Orang dikagetan lah. Astagfirullahaladzim. Waduh dia malah dia mah gua aing keur nyeri huntu malah dikagetan. Aing. Lagi nek naon dia ngagetan aing segala eta, buku aing keur nyeri huntu kieu dia mah malah ngagetan deh lah. Aing naon dia ngagetan aing segala eta? Ih. Dia kaget srek.
kaget lah dia deui ngagetak. Oh nggak saringis kaget mah ayeuna balik. Bating ngagetan doang dia ayo. Goblok doang si buleta ngagetan doang. Ih, ari mbe aing ka mana ye? Waduh, ucul ye mah. Doang nage ka ditu ye. Waduh, kemana ye ponteng batu di doang nage ye. Waduh. Lah tangan lah. Mana nyampe aing ka? Waduh, aing. Pantek semak ye. Mana nyambenya? Aduh, aing sih pantek di rumah doang, aing meuleuh cuma naon heman nih. Ujung dijual di lebaran haji. Aduh. Suara nama ta. Gitu. Kayaknya. Ponteng kok ini. Kumpul lagi sampai aing. Jauh amat saya tambah ngapak nih. Waduh. Tapak nama tapak embe ya. Leduki dia malah salah. Besikat cerek sih gana. Ngarusak. Ali gini Pak. Wah, beneran ya. Aing nanyakeun sembako teh ayo. Ajur. Ira lamun aya. Hei. Kabeneran. Kade. Naon yo? Tadi ye. Naon sih? Tadi ye. Biasa mah sih. Lain ku kituna cerek. Naon yo? Eta taledug tadi le. Eta taledug. Atuh ledug. Ih, emang eta caian nih mun teu ledug ya. Yes di budak ya ampun aing. Naon jing? Eta tapak naon? Atuh tapak naon jing da leutik kitu? Beraku aing tapak benyawa. Ngeyelnya eta tapak embe tuh embe sia gegerean tadi tuh tadi lewat gitu ngandaharan pelakon teh aing. Aduh. Atuh homer aing mah teu nyawi li dia mah. Ih, marahna ka aing bae. Manya aing kamarahan ka embe. Oh nya. Ayo bagaimana gitu nya. Atuh maaf li ih dia mah. Atulah marah. Kibe cerek ya. Sebagai hukumanna aing nanya ka dia, embe dia sabaraha puluh. Ih, atuh aya meureun seberat 18 mah aya. Aya 18. Aya 18. Oh. Paling dibeli kabehnya. Ih, oh kebenaran ieu mah nek dibeli mah Bung. Jeung DP aing. DP si montong. Ya Allah ai. Daekeun ka dia. Atuh naon mah bos, kuari mah kudu duit. Pokona mah aya duit tuh segala naon cair pokona mah. Oh, paling diborong kabeh. Loba lalakian kan mbena. Jeung anu korban tapi ulah mahal-mahal. Amun teu daek, bos daeknya hadekeun mah eta ledugna teh ku dia. Itu bae aing mah. Oh geus ari masalah mbe mangke urusanna mah di imah eta mah ke, lain aing ka dieu ge ya. Nek nanya kemari teh sembako kumaha eta dia pan dia mah meunang aing mah teu ye. Ngomong-ngomong sembako sih izin ka aing. Ih, pan dia mah bos lain tah. Ulah nyebut bos trek, sarua bae urang ge. Jelema biasa. Cuman lah seetik mah aya kitu tah. Geus be aku yang sembako ge sarua bae ente didahar, dibagikeun. Sarua bae kanu lah ka nini-nini aki-aki nu karitu lah. Embung aing ngadaharna ge. Oh gitu li. Lah. Bagus ari kitu mah. Pan aing mah kitu dilebok serangan bae kitu. Ari kitu mah bagus li. Mantep. Aing mah aya-aya wae. Dia kunaon eta ditambal segala. Sok ganteng ngeun eta. Huntu boleh. Ih, boro-boro aing ganteng nyari huntu. Tapi lucu dia. Geblek dia. Ya lucu mah make nu kitu.
tiba heula wae dia cerek nyeri hontona. Geblek. Ini batin sangka main naon gitu ondel-ondel lain makin kieu terus-terusan. Lucu wae gitu tah. Ini batin bos. Pindahkeun ka dia aing teh Itu hayang. bating. Bingung aing dipindahkeun penyakit mah. Namun duit tambah daek aing sarua beut cerek. Masalah duit mah tuh aing geus sarua. Ih dia mah hayang. Lain si Ardi ke mana sih? Tuh nongol apa ieu mah? Butuh nyaho aing baru-baru mikiran si Arif umbe aing eueuh. Ya mah Oh, ngomong-ngomong masalah mbek ulah poe tanya. Lagi isuk kayak wae sampereun di tai mah. oh Talian be kabeh mbena. oh Beheung nanya. oh Itulah ho. itu mah di dia mah. Oh, bae dia mah. Aing mah nu penting mah pertanggungjawabanna. Lamun teu daek hadekeun ieu tuh laledu. Poe disita. Tapi lamun embe dia daek dijual murah ka aing. Teu kudu dihadekeun gitu bae. Oh geus lah aing mah neangan bae ya bisi leungit kitu jadi dijualna. Oh, geus tadi tuh. Nah, Iya, ya, be aing. lakan aing laledu. Ulah po, trek. Oh naon. Atuh eta embe nya. Oh. Nang bae. Awas koy.